Jadi sia arek jadi preman jeung aing. Mohon hayong ngiring gabung gitu nih, hayong jantan preman jalan AA. Asa teu kabeungetan ku sia mah aing mah. Teu kabeungetan. Heeh, kurang garang maneh atuh. Ah, susuganan we atuh A. Bener hayang arek ka dieu. Mohon Arek kabung jeung urang. bade hoyong pisan. Loba anak buah aing mangan keur maracul keneh. Oh, ka sawah gitu. Engke ka dieuna. Aya satu nami. Urang Mohon. Agus Picung Bang kelima gobang. Nah, sia geuning ka kanyang sarikeun ka aing. Lain A. Nah, kumaha? Itu ada bangkong di tengah sawah tuh. Anu ngarebe. Teu kapan bener eta fakta namanya eta? Fakta. Astagfirullah. Manya kan panjang keneh harituna. Aduh, Karta Atmawi Wijoyo. Allah. Cuma mal terang iya sing Bapak urang baheula atuh. Oh, mohon. Abi kan mun gabung ka dieu teh sareng ngajanten preman. Heeh. Kada aya persyaratan tuh. Oh, jelas. Jelas. Oh, kumaha persyaratanna? Mana sekolah di mana? Sekolah teh lulusan SMP. Nah, ieu. Kumaha? Nanya persyaratan tadi. Kada ngangge persyaratan naon bae gitu. Wah, ulah teuing nya aing mah. Oh, teu kada ngangge persyaratan. Ulah teuing. Nu penting nyali kudu kuat. Oh, mental Wani. gitu. Oh. Wani, ah. Bener. Bener. Pokoknya maneh sing kuat Ya, nya, mohon, sing kuat dina nyali amun aya jalma gitu. Oh, Malak. ai tenging arep sangket di mana? Aya jalma liwat. Ek awewe ek lalaki, palak pokona mah. Oh, palak. Oh, pokona mah aya kongkorong, aya jam, naon wae nu berharga, penta. Kumaneh? Oh. Jadi malak teh ukeun-ukeun gitu, Oh, aya minu ngalangkung. Oh, bener mohon. kudu kitu. Mantap kudu wani. Nuhun. Sanggup teu? Sah, sanggup, Ah. Oh, Siap lah. bagus. Siap. Tah gitu nya. Siap, Bos. Ngerti maneh? Ngerti, Bos. Heeh. Aya lalaki pegat Siap. maneh. Siap. Penta duitna. Siap, Bos. Naon we pokona anu berharga? Siap. Stor ka aing. Siap. Ya. Sok. Lalaki tuh. Nah, ieu mah laki geus Oh. jawaban, Bos. Tanggung jawab. Oh, percayakeun ka maneh aing mah. Apa. Arek ka mana? Bade uwi ah. Pada we. Minta duit, Bu. Gaduh ayo rokok ge penging masihan. Waduh, bener ah. Yo tuh. Bohong mana mah? Gaduh pisan yo. Teu apal aing teh preman. Duh punten teu terang ah. Yo ngalangkung ngungkul yang uih. Yo bade damal teh cios abdi teh ya ge teu gaduh artos da matak uih jalan. Bade damal teh cios. Muhun. Bade ka Uih mana? ge mapah. Bade uih. Terus kumaha tuh ayeuna mapanya? Ah bade mapah wae da teu gaduh artos bade kanu ojek ge. Tungguan dia ulah ka mana-mana. Tenggelan ku aing. Berek ngalaporan lah ka bosnya. Mun. Cing, awas yang mau lanjut ke mana-mana. Aduh, Bos. Naon deui? Karunya teh bogaan duit. HP na penta HP na geledah atuh sing aya kabisa atuh sia teh ah. Oh, HP-nya. HP. Ada bisa tuh. Daguannya, Bos. Sok, Cing. cium. Ah. Percaya aing ka maneh sok. Teu bisa euy. Kudu aya bae ieu duit wayahna. Teu gaduh artos. HP atuh HP. Sami HP ge teu aya abi mah teu gaduh. Terus ayeuna ka mana diuihna? Tebih keneh ah. Tebih keneh. Nuhun ieu teh. Jang ongkos teh gaduh deui. Komo jang ongkos pan rokok ge pemasihan ieu ti ditu tadi. Nuhun. Di atuh aya. Sok Oh. di eta mah kana angkot we nya. Ieu teh sawios ieu. Teh sawios tos nikalin. Atos. Terus kudu corek sok sok wios mohon. Moal atuh nuhun ya nya. Mohon mangga. Mangga. Sok sing selamat di jalanna. Nuhun. Kalah ka urang nu icil na ya kudu kumaha. Ka bos kudu setor deui. Lamun teu dibere disangkana urang lemah. Kajian teh ini penting urang kadempok ku bos teh jagoan. Geus pikeun deui urang. Halo bos. Kumaha? Hasil? Berhasil. Halus. Masrahkeun ka Karnawi nu kari itu mah geus. Sip. Erek Halus. erek naon? Babad. Gitu kudu kitu atuh ari malak mah. Gocap ayeuna mah. Heula. Aing teu narima sakieu mana asa kieu. Ai tadi gede. Atuh depan bos di ditu nage 50.000 ngan gocap ieu ka atuh wayahna we.
Lumayan atuh. 50. Heeh, erek terima kan teh Berarti 50. utang keneh nya. 50 heuh. Kayak gampang heueuh utang-utang nama. Penting mah berhasil ya pokoknya mah. Sip. Heeh. Sekarang kayak Mak Edi. Sikat. Nah, Hop. Oh, soang mah. Mereka mana? Teh. Bade ka warung mah dimirarian sinyal ya susah-susah. Mah ya bade. Bawa duit atau meureun aya ka warung mah. Hidupnya anda. Aing butuh duit ya. Gua kade kan. Ayo pi orang masyar uya ge pi orang anyuk pula saur mama. Eueuh beuh kade kan Ya ada ngawaduh. 2000. 2000 mah embung teu mahi kana naon. Kita teu kudu artos atuh itu aya kumaha atuh. Kudu aya wayahna. Teu apal aing teh preman di dieu geuning. Aing teh preman ye, nu liwat ka bege kurang dipenta duit. Sayang apal mah. Mama ka istri teh galak. Cik abek naras ini. Apa ka kabogos teh? Kabogoh. Wah, preman mah kubagah kabogoh eueuh. Penting mah duit, penghasilan duit. Tuh, awas ka motor ka. Kan cik aja Kabogoh teu urusan penting mah urang mah butuh duit ya. Miskin iya jeung nu liwatna tuh da. Aduh, Hileud. kilet beureun ah. Eta tah hileud dah. Hileud tuh da ulah hanapeun eta ger ulah hanapeun takal eta tah. Kabeh dia megat di dieu nya naon. kabeh dia bisa aya hileud deui. Yo, aku abis di bejaan ya. Ai kawe mah ulah kasar kitu, ulah sesentak kitu. Terus kudu kumaha tuh? Aya abah ka kabogoh teu? Kabogoh. Hmm. Apaan teu aya? Nya lah da ka awewe ge kitu amak. Aya awewe liwat dipalak. Ai kawe mah ulah kitu, neng bade ka mana? Bade ka warung. Oh, bade dianter ku AA. Ayo dianter. Gitu ka awewe mah. Neng uka nomor HP-na. Tah. Sakantenan atuh. Ukeun nomor HP. Sadi jalanan ieu mah nya. Sakatuh. Sayeuna mina. Titin. Titin. Aduh. Ieu teh gara ratu. Atuh da loba eta tah naon teh hileud titinnya. Tata dicacekeun. Set Karnawi preman. Terus. Ah, ka warung labi mah yo. Berit manten mah maek masak cenah. Sok atuh kada di jalanannya. Mau nganter ieu mah. Moal. Ayo dadah. Yuk, dadah. Telepon wae engke Siap. Astagfirullah. Cilaka ieu urang di kieu mah. Arek kumaha ieu? Ka bos kudu setor duit. Sidengkeun duitna teu meunang kalah minta nomor HP. Heuh sebenarnya mah urang teh karunya da eta teh awewe. Kan teh kitu. Oge urang preman ieu teh ye. kumaha? Alhamdulillah bos. Hasil. Ya, setor. Setor lah. Tak dewek setor heula atuh. Halus lumayan, tambah-tambah. Bagus. Tambah-tambah. Nah, Percaya karena bisa kebenangan wae. percaya aing mah. Geus. Aya lalaki tuh. Nya, aya lalaki deui. Pokona sikat. Bagus kok eta mah. Paduli. Tong manang kolot. Paduli sok. Siap. Sikat. Daguan ya, Bos? Oh, Siap. daguan. Astagfirullahaladzim. Hop. Naonan sia Butuh duit. Dah ya. keheula ujug-ujug ocol duit Geus. ngororowas batur sia muni kepret sorban ku aing Teu apal urang saya, urang teh preman yo. Geuning geus kolot-kolot ngalawan. preman naon Preman urang tuh nu sok ngajaga di parkiran di ditu tuh. Di warung. garong sia begal Lain urang butuh duit geuh. Wah, tong loba obrol. keheula aing maneh budak mana Urang-urang Cikondang. ning mentaan duit di tengah jalan kieu Orang Titah saha? perintah bos, perintah atasan, preman. oh jadi dititah batur sia teh dititah. titah malakan duit Ulah mentaan liwat mah kurang pentaan kabeh oge. ulah kitu ceng sing eling menta duit kudu puguh ladangna Abang ka mana tuh ieu? yuk ke dia jadi ngahajaknya ya tembogatan di jalan Aja bah. halus
Ya ini liwat kita di gerak eling mung pengura keneh kuat keneh barang gawe lain mentaan duit gitu cing kumaha lamun ninggangkeun di keluarga maneh atau maneh sorangan dipegat tengah jalan dipenta duit seg teu boga sing mikir kadinya tuh ibadah anggur mah murah keneh gawe barang penta ya bat udah perintah bos sudah sieun lain sieun maneh mah lawan demi kana kebenaran mah sieun-sieun teuing oh jabab butuh duit udah kumaha tuh boro-boro keur barang bere ka maneh kuring ge keur lieur yo masjid liar kunaon abah toa bener keuneun toa masjid heeh pan dia adan gitu kadenge adan oge da toana ruksak aya teh abah teh ka masjid ngasar meureun heeh geus maneh geura balik montong kikituan jadi jamak mah abah sing eling sing inget bisi ninggangkeun di keluarga maneh bos Kumaha? berhasil Halus tah. Ieu mah Paulus ya teh. lumayan bos geus gocap ogena Heeh. heeh Halus geus ayeuna mah maneh diakui urangnya. siap Geus ayeuna mah urang balik heula ya. oh siap bos heeh Nya. heeh Heeh. Lakukan urang isuk di dieu deui tempat biasa. isuk Heeh. oh siap Yuk. bos yuk najis teuing aing daftar jadi preman kalah boborot duit teu sudi teuing najis katang isuk mah aing moal datang ieu moal